Yeuh wasit, MC darengekeun ku sia nu garableg lapang anu sok ngurus-nguruskeun pengurus-pengurus nu ngajaredog di lapang, unggal lapang we mah nyek di lapang di mana oge. Lamun sia judulna ngayakeun latihan saria teh ulah jarengkelan goblok aing teh jauh-jauh anjing hayang ngadukeun domba ka lapang sia teh. Make mobil can nyatu, can daftar, can naon ari domba aing ngaludak anjing muter ku sia. Bari aing ge da ngarti judulna latihan domba aing ngaludak teh goblok tong main dipiriwitkeun. Ari sia mah domba aing ibaratkeun karek ngaludak saeutik jol prit. Pan eta judulna ge latihan. Da aing ge goblok da lamun diibaratkeun aing bakal narima, aing bakal ibaratkeun ridho, aing moal aral kieu. Lamun sia judulna ibaratkeun kontes da ku aing ge piraku domba kararieu karek diararajar digubugkeunna kontes. Moal mungkin. Matak aing wani marawa domba kararieu pan sia teh judulna latihan. Kayang aing mah sia teh ulah jarengkelan anjing komo nu ngaranna wasit naon si jol main piriwitkeun we bagong. Aing teh ngagubug ka lapang teh bagong make biaya ya dengekeun ku sia bisa dikait ku aing geura bagong panggil di jalan. Sok sing baraleg sia teh. Mun sia ibaratkeun mung jarengkelan sok tong ngajaredog di lapang tong ngurus-nguruskeun ibaratkeun ngajaredog ngadu-ngadu domba bagong ngajaredog we sia teh. Sok turutan aing tani anjing ngadu domba ternak. Meka rasa ku sia aing teh jauh goblok ngagubug hayang indit ka lapang sia teh. Ari domba aing karek ngaludak saeutik ku sia dipiriwitkeun ojol dipisahkeun goblok dieureunkeun. Aing teh mayar ya anjing. Daftar teh mayar aing teh make biaya. Cik mikir sia teh atuh, mikir. Bisa dicarabokan ku aing geura bagong mun hukum mah. Pusing aing anjing ah.